Nah, duit teh. Teh bisanya. Kurangnya hese neangan duit teh cinta. Oh, hese naonna gampang aku cinta mah. Duit kan tuh. Alah nih Duit tuh. Duit pan. heueuh cinta. Kelak. Ya duit benar. Ya bener atuh amanya duit bobohongan. Ya asli. Asli atuh sok. Lah biasa nama nang di juri mah sok daun ieu teh lain duit. Daun kumaha? Ti daun sok gerak terawang tuh. Tuh, aya begat pahlawanan pan. Tuh, lain Aya daun. benangan tapi. Lain daun cau. Nya. Iya duit. Pinteran mana nangan duitna Tuh kayak abu tuh baraha aya cinta. Wah, Aduh. tapi kayak ya duit naon heula ieu. Hor duit haram urang mah. Oh, halal mah. Wah, Halal, gitu. halal. Cinta mah maknya nu haram-haram atuh. Dosanya. Oh, Resepnya. resep Cin. Nuhun nya. Duit. Sok. Geus aya duit. Hayu cik Aliando. Kayak heula Cin, tapi kieu ye. Nya sampe me kasih Aliando, Heeh. urang arek melikeun heula hadiah euy keur mantan urang. Yang mantan, tapi geus eta neang si Aliando. Heeh. Yang geus eta hayu. Rek meuli hadiah heula ye. Heh? Ayo, kieu bagi Aliando hayu. Aing boga dulu teman-teman teh. Luhur deh sih. Cik aing mah nya heueuh jadi dudungan teh. Ai buah-buahan ku mah meuli bae aing kudu. Nah, sorangan ieu teh. Buah-buahan. Ya Cin, urang jadi penasaran da. Urang hayang nempok kos kumaha bebentukan lalaki nu diteangan ku maneh. Maneh kot nepi ka bebeakan kieu hayang papanggih jeung lalaki eta. Ya, bentuk nama gitu bae deui pokona mah. Ya, Cin ya. Maneh ulah lemah ku cinta geura Cin. Mun bogoh ka lalaki teh ulah jero teuing, bisi nyeri dicabutna. Heh? Ya nya Cin, maneh teh kudu nama kamari-kamari teh ulah hiji boga lalaki teh. Tapi sing loba lamun putus hiji teh meureun maneh moal kunaon? Bisa neang dinu hiji deui. Urang ge ayeuna teh kitu Cin. Jadi urang teh henteu hiji awewe boga teh, tapi loba lamun putus jeung nu hiji, urang bisa neang jeung nu sejen. Kitu nya Nya heueuh, moal nyeri. Bener teu? Ilmu ieu Cin, jero Cin. Maneh mah maneh tapi beruntung papanggih jeung urang Cin. Kurang maneh bakal diajarkeun moal lemah ku ngaranna cinta. tapi dah kudu papanggil Aliando nya. Heeh, tenan naon, kayak lamun geus eta ngobrol-ngobrol deui jeung urang, meh teu kieu galau wae. Master. Master cinta. Ayo. Cek aing boga bos teh sasajen teh pangneangankeun disuguhin ka aing. Iya mah sayang duit dipangneangankeun. Urang sasajen tibang buah-buahan kudu ngalah sorangan. Bos PA eta mah. Kan mah. Aduh. Urang mukbang nanya. Terbaca doa pan urang majin. Urang makan tuyul. Najur hate we. Segar. Ya mah, namun seger kieu mah. Tuyul ngalah duit na oge semangat. Wah, mam deui.
Ada. Hah, pot nyokot cai. Kan baiklah enak. Hmm. Airin, Pinten. Arul, pendak oge jeung Airin ieu teh. Arul teh milarian Airin tos ka mana-mana. Tara ka pendak. Di bumina oge enam asa jarang di bumi Airin teh. aya naon kitu A? Pan tos putus. Janten kieu Airin. Arul teh bade nebus kesalahan Arul anu kapungkur gitu. Arul teh seringnya sok lepat nyandak artos lamun jajan teh ujung-ujungna ku Airin oge di jajanan gitu. Tapi ayeuna mah Arul nyandak hadiah kanggo Airin. Hadiah. Muhun Airin. Hadiah naon kitu A? Mudah-mudahannya Airin ieu seneng. Mana cobi ningal pandanganna. Arul, ieu teh leres kangge Airin. Hanya leres atuh Airin, kanggo saha deui atuh resep teh. Resep pisan Arul. Mending ngepas kieu geuning Arul. Nyatos nang ngukur pan tadina Airin. Airin seneng. Resep pisan. Airin Hatur kan nuhunnya. Nuhun sami-sami kan kamari teh kita putus. Kumaha lamun ayeuna? Nya, Arul kenalkeun ieu teh kabogoh Airin namina A Agus. A Agus kenalkeun ieu A Arul. Bagus. Nyantos satunya anya hatur nuhun pisannya. Mangganya Airin bade angkat heula sareng A Agus. Mangga A. Iya kabogoh, leres ieu kabogoh. Nuhun. Henteu salah. Nuhun ya A, mangga. Hai A. Rasa mah ieu teh geus paeh. Rarasaan mah ieu teh geus teu puguh rasa. Yang geus asa paeh we. Tapi hirup keneh. Jika nunggu ngasaan paeh wae. Ieu mah beda soalna. Cinta ieu mah geus moal bisa diungkapkeun dengan kata-kata. Rasa ieu teh geus sepenuhna ka awewe tadi. Ngan awewe eta teh kunonjeung lalaki lain, cinta. Atuh A, tong paeh heula. Ke cinta kumaha neangan si Alian dona. Nya A nya. Nyeri cinta, ieu teh cinta. Ngomong ka cinta. Lemah cinta mah. A oge sami. Lemah iku cinta mah. Ieu mah soalna geus jero pisan cinta tadina. Cinta ieu teh kanggo si Airin. Tapi si Airina kos kitu. Ah. Kemana? Si Aliando. Aduh. Cong. Kunaon, Cong? Beungeut nasi ganu galau kitu, Cong? Teu galau, A. Eta beungeutna kitu si ganu galau.
Emang kieu Emang begetna gitu. Aduh, salahan Oji euy. Cong. Ye nya daripada galau mah mending ge bergembararia, Cong. Mending ayeuna mah urang Q&A, Cong. Arek mah, Cong, Q&A, Cong. Q&A teh naon Nya Q&A teh question and answer. Apa teh? teu apa Tanya jawab, Cong. nya Arek mah tanya jawab, Cong. nya Haha. Arek bener, Cong. Ya, Cong. Pertanyaan pertama. Kunaonnya jelema teh nya sarineun ku pocong. Padahal pan manusia teh leungeunna biasa wae, sukuna biasa wae. Maneh beheung di talian. Di talian, Cong. Eta cokor di talian. Tapi kunaon jelema teh sieun ku maneh, Cong. Leumpang acok-acogan. Sok kunaon? duka terus kana ka jalmi Ngabet urang nanya harus jalmi. Pan urang kieu nanya jeung maneh, Cong. Apa teh, Cong? henteu Henteu. Geus atuh, Cong. Urang ganti we nya pertanyaannya, Cong nya. Ari Ocong, baheula maotna kunaon, Cong? bunuh diri Nah, bunuh diri. Berarti mun mautna bunuh diri, Cong. Iya meureun, Cong. Begitu malaikat maut datang teh, dek mencabut nyawa maneh teh, Cong. Cuk, wah, tugasku sudah selesai. Bunuh diri serangan. Hebat ya. Iya dong. Gitu meureun, Cong. nya Cong. Ya, Cong. Ocong kan mautna bunuh dirinya. Bunuh dirina pedah naon? putus cinta Oh, yer. Geus putus cinta deui, Cong. Waduh, loba-loba tingnya jelema nu maot gara-gara putus cinta. Ah, Cong. Tapi pir aku gara-gara putus cinta, Cong. aya korban judi slot Hah? Korban judi slot. Waduh, gimana mandi euy. Korban judi slot nu diwawancara ku Oji teh. Cong. Apa tuh, Cong? Pocong tuh nu di pengkolan itu. nya Sarua, Cong. Bunuh dirina gara-gara ieu, Cong. Judi slot. Loba hutang ka mana-mana, Cong. Bener, Ocong kayak gitu. nya Bahaya berarti judi slot teh euy. Lamun jelema malain judi slot teh. Engke Oji mau bisa gawe deui, Cong. Oji kan gawenan neangan duit, Cong. Nyokotan duit di jelema. Lamun jelema baru nu diri cara dipocong, engke Oji kehilangan pekerjaan, Cong. Bisa jadi PHK Oji teh, Cong. Kudu dimusnahkeun judi slot teh, Cong. Soalnya mun teu dimusnahkeun, engke Oji neangan duit ka mana jelema geus pararae geus baru nu diri. Naon tuh, Urang teh hayang curhat, Cin. Tapi mah nya kitu urang curhat ka jurig. Tuh kumaha naon da? Cinta ge pernah jadi jelema. Sok carita we, Jadi kieu nya, Cin. Harita si Airin teh teu kieu, Cin. Si Airin teh teu jahat. Si Airin teh bager, Cin. Urang jeung si Airin kamana-mana duaan, ulin duaan gitu. Nya indah lah keur itu mah, Cin. Tapi teuing tah ayeuna ka dieu si Airin teh kos kitu ka urang, Cin. Manehna meni tega, Cin, ka urang ninggalkeun urang, Cin. Tapi nya urang apal eta gara-gara naon. Urang putus jeung si Airin eta teh gara-gara si Oji. Tuyulna sagede bedug. Si Oji. Heueuh, si Oji teh nya. Gara-gara naon? Urang mimitina bisa nempo jurig gara-gara si Oji oge eta teh. Da si Oji mah bager. Bager ti mana ari maneh? Tuyul laknat kitu bager. Ning maneh apal si Oji? Oh, jigana maneh babaturanna si Oji nya. Ulah dibejakeun ceuk Oji. Bahwa jelema eta teh bisa ningali jurig. Engke Oji bisa dibanasakeun cinta. Oh, mending aku, Cin. Sok ti ayeuna keneh. Genah teu mau teh, Cong? henteu teu geunah Tuh genah. Genahan jeung hirup genahan mana? nah keneh hirup Genah keneh hirup. Ai maot kunaon teh genah? nya di siksaan wae Siksaan ku saha?
malaikat Disiksaan wae. Nah, ini teh disiksa. malaikat menuju dispensasi. Pira aku cong. Malaikat bun. Iya, dispensasi aya ocong. Berarti geus ieu disiksa deui atuh cong. Nya ayeuna disiksa deui. Wah, disiksa deui. Geus ieu. Lebok. Sok mun teu ngaku kurang maneh moal ditulungan. Entong atuh. Anggus atuh. Aji. Entos lah. Pokoknya mah entosan we nya episode berikutnya.